Belakang tabrak motor, tabrak lari. Tabrak lari. Terus mau nabrak nak? Kabur. Kabur. Mun. Untuk tanggung jawab. Astagfirullahaladzim, eta nu nabrak. Jadi kieu ye nya, urang ieu dadakan, nyen video dadakan pisan. Urang rek carita, aya jelema, hiji jelema di daerah Gabus eta nu arah ka Junti terus asup ka ditu. Di Junti eta terus ka naon lah ka ditu lah, Pasir Limus terus ka ujug-ujugna keluar di Binong. Kan eta sok aya jalan goreng. Nya aya bapak-bapak hiji ieu karunya emang karunya lah pisediheun lah gitu kan nya. Pasti orang mun pemain lewat pasti mere bae eta. Lain sombong lainnya. Jadi karunya teh karunya mana mah eueun nu mayar. Ngabeuti gawena mana ngabeneran jalan. Urug nu jalanna legok diurug taneuh, tapi eueun nu nita eueuh jadi inisiatif sorangan tapi henteu bari minta-minta mehna mah. Henteu di stopan mobil hiji-hiji gitu kan, menta-mentana sopan diteuneun ember bedoang kan. Jadi arek aya nu mereheug henteu kajeun gitu kan. Lah sigana ikhlas lah gitu kan. Nah, ieu keur kabeneran hujan, main lagi kehujanan aya di ditu tuh. Urang sugan beda yakin diasupkeun kana video gitu nya. Urang tanya-tanya ieu ka manehna. Aya ieu jelema di dieu. Tuh. Urang ieu keur kahujanan dia sebenarnya. Kehujanan tuh umpat lah mau ada edit kurang nah kan aduh tah aya si bapana ieu di dia sok sanu tekna coba ka bapak ieu Pak nu di mana ya Pak punten Pak Di Binong. Hah? Jalan. Punten ya punten ampura di Binong jalan Mun. teu naon ya ka YouTube kan Hah? teu naon ka YouTube kan Itu naon lah. video Kang ieu oh iya nganggo ieu nya ya kecelakaan Kang punten ya punten ya Mas itu kecelakaan apa kumaha Kang Belakang tabrak motor, tabrak lari. tabrak lari Mun. terus mau nabrak nak Kabur. kabur Mun. untuk tanggung jawab Betul. astagfirullahaladzim eta nu nabrak coba aduh sampura ieu nu nabrak tah tingali tah jalmina aya keneh ieu jalmina astagfirullah tega sia iya Allah eta jelema orang tapi teka panggih be Kang Tuh. Kapan? Di Jakarta di Depok kejadianna. tapi geus ieu nya geus takdir lah nya kadinya nama Kudu namun lah. cuman i semangat sok ngabeneran jalan kan di dia kan Mun. nu rusak Nuruk. Jangan jalan pantah. oh iya saya sok nempo gitu kan ari ka Harendong ka Imam Matini kan sok lewat dinya teh Binong si bapak ieu aya di ditu aya cenah Oh, benar emang di jembatan itu kan sok urang bae panu nguruban eta. ieu teh aya nu mayar henteu Eueuh, emang. Eueuh. Oh, urang mah. Ya Biasa. nu ikhlas ridho bae nu liwat itu. jadi Kang Eta. tugan abdi teh bapak teh aya di desa kecamatan mana Pak bersihan jalan itu Pak itu digaji sekian itu aya Gaya. Eueuh. sugan Ieu ti mah. eueuh cenah ge di dieu mah eueuh nya lain teh aya jadi sugan teh saya mah nu mayar kecamatan Jawilan gitu per bulan baraha gitu Eueuh. Kudu mayar ieu mah. sugan bae nya kapayuna mah aya nya Ya, ya sugan bae silana. ya si bapak mah ngabersihan got eta jadi rumput-rumput teh Oh, pan Junti, pan nu bala itu nu bananjakan jembatan itu tanjakan ya. heeh Menang urang pan eta. nangolo Oh, lah. ya intinya mah ku ikhlas bae ya Mohon, nu ikhlas bae nu liwat. jalankeun bae nya Mohon. aya nu masihan bae Saya bae. Memang kan karunya aya nu teu. iya Karunya kabehan kan. Yang istri aya 5 istri aya 5 anak. anak aya 5 Oh. Bapak gitu bae nya Nuhun. atur nuhun ieu nya terus diajak ngobrol-ngobrol Mohon. ya intina mah sing sarehat sadayana nya sing karuan Mudah-mudahan dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. ieu naon usahana ge naon ieu tuh mah tapi masih semangatnya Alhamdulillah aya tenaga mah istilahna. tenaga mah semangat
Ari urang nu jarag-jag nu ngarora sok ngardo teh nya di ari mah be. Teu ngarti urang pikiran budak para. Hees, be minta duit ka kolotna. Ya bener. Nu can gawe teh nu ngaranggur tah. Ih, minta keneh ka kolot urang kadang sok. Heuh izin. Batur karuat keneh usaha. Orang istilah nu aya kurang jangkep sokona kieu ya. Cuman kadang budak ngora ayeuna kieu Kang. Hese neangan pagawean kudu nyogok, kudu jogok. Daripada nyogok nyen gorobag nasi goreng. Benar. Gorobag nasi goreng jualan. Eta ge gaji UMR lewat sebenarnya mah. Benar. Urang sok Naik mah istilahna naik. belaan nyogok misalnya ke pabrik Komas di dia mah lain. Jadi Komas disebutna. Jadi tah gitu caritana teh tadi orang keur ngarekam HP-na lobet soalnya ngarekam make HP ya. Jadi HP lobet tadi ya sekedar kumanya ngevlog lah ka pangisi bapak-bapak nu ibaratna cacat ge masih semangat gawe pirakusi budak ngora kene jag-jag masih kene minta duit ka kolot gitu kadang izin lah nya. Oke lur hampurannya tadi videona kapotong karena HP-na lobet. Sugan we resep karena videona lamun resep sugan kapanggih deui jeung si bapak tadi ke urang ngevlog deui. Saya ge tadi ngaranna mere sih ka bapak ge mere ngan urang mau divideokeun merena bisi kasebut sombong teh ya. Urang mere tadi baranya 200.000 tadi mere. Cuman kurang mau ada asup ka YouTube mere duitna bisi pajarkeun. Oh sombong cenah. Mere duit make di kamerakeun divideokeun ka YouTube cenah ge. Moal urang mau divideokeun rek diedit gitu. Tadi kaburu pareum untungna HP-na. Jadi pas urang mere duit ke si bapana 200.000 jadi teu kanyahoan teu ka video bisi pajarkeun video sombong gitu nya. Oke lur hampurannya hampura mun seueur kakurangan ieu soalna keur belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.